Aki, uing minta jam pepelet atau jang jawokan, uing hayang payu kala laki, anu kasep anu beunghar, uing buka kabogo, ieu teh kumisan tah, uing hayang payu ka jalma eta. Mentanya jang jawokan jam pepeletna. Semar sembur aku dirinya banyu ku kuning waktu aku kesemaran. Nyai semar putih si Zulang si Belagedeg si Herang si Ragajati nyai semar putih. Maka walas makasih kawakain. Nuhun yakinya jang jawokan jam pepeletna, nuhun pisan. Adidin. Halo, Adidin. Adidin mah kamana we nyai, ini kangen neng, hoyong pendak. Adidin ini pangmeserkeun geulang koroncong 12. Isukan, hembung isukan yang ayeuna we atuh kakuningana da buka kena toko Mas Naga mah. Engke dipangmeserkeun kontingnya. Pangmeserkeun Magicom atuh deui. Heeh, Magicom anu ageng. Pangmeulikeun kasur dah tuh. Spring bed. Oh, pangmeulikeun tulip atuh make upnya saset. Adidin mah bagus. Keurana atunya can gaduh teh. Pangmeserkeun jam dinding atunya sareng dispenser. Sareng hardeng deui. Da hoyong sagala neng mamang meserkeunana. Nyaanya pangmeserkeun atuh sagala neng. Jadi bangsat eta mah ini saya janjian di SMS jelas ieu mah. Cenah deui nanti kieu sok geura baca di mana kan si Sintini teh ka dieu atuh da aing mah dijelaskeun dina tarakeun cenah ge enggal diantos cenah ge ku Neng di Parapatan Kadu Gede cenah. Jelas ieu mah nyaan. Heueuh ku aing mah dikontrol ayeuna ka ditu. Wah, pangmeserkeun teh geulang 12. Terus Magicom segala edan. Eta awewe puknon anak-anak hese deh ye aya nu si Suntin teh deui ye nandana si Entin mah nomor 11 nama 085 sama ayeuna teh 224 ieu halo Entin aing anjeun guat ayeuna aya mah jelas aing teh ngadaguan situ teh ayeuna di Perapatan Gaduh Gede guatnya manehnya ku aing keur dibere sia ku aing pangmeulikeun basong ke maneh sia ku aing pangmeulikeun sagala maneh asal bukti aing mah. Ih, ngesek ngaradak mah cang ka imahna beena mah. Da tadi soalna aya kabar ti babaturan. Nyebutkeun teh tas ti kuningan meuli Magicom cang ka imah we nya. Teh, are. Tah maneh kapan eta sia bondong geuning maneh tah sia tadi tah kapan Magicom bukti oge bukti teh geuna mah teu ngabobohong aing mah ngabobohong ka sakage da teu ngabobohong aing mah Da aing mah meuli Magicom mah duit aing, teu dipangmeulikeun ku salaki maneh. Kaneng maneh sia udah maskar sia aing ge nyaho maneh teh. Terus ibur maneh teh sia sadesa. Maneh teh tong waduh teh sia dasar mah teu gabung ka hera. bohong aing mah heueuh da mobil anu bodas tadi teh mah wana oge geura kumaneh enting ka ditu tadi eyang geura cung ke kumaneh nyaan aing mah ke salaki aing mun datang digedog ku aing mah lain bobohongan aing mah da aing mah kudu ieu da menang usaha teh menang aing sagala oge. Sumpah nage wing mah da hulu sagede sahan, wing mah nyaana nage, saksi nage mah babaturan wing na kene, urang gitu. Geura wing mah teu ngagoda salaki awak. Gandeng maneh dari mama percaya ke maneh da maneh geus kaluhan bondon da geus 5 anu nyaho ge aing mah mun bangsat ngaku mah maneh teh penjara pinuh meureun maneh teh tukang nguras maneh mah kaung gajar mah oge maneh mah Hampura atuh wing mah da teu akal eta teh salaki awak. Beuneunan wing tadi teh hilap keur kaasupan jurig. Heeh, mun maneh mah keur kaasupan iblis ya mah teh. Komo sia mah main nempo duit mah hejo sia teh mata. Dieun sia Magicomna maneh ge manfaatnya akhirat tapi lah sakali-kali deui maneh ngaganggu teh. Misalkan kumaneh masrahkeun ka maneh teh ku aing geus beli baso geus beli naonan geus duit maneh. Heeh, maneh da mana ku aing siksa teh geura. Oh, Magicom. Maneh, da udah maskar sia. Magicom aing mah dibawa deui aing mah nya dipangmeulikeun geurang aing mah teu tulus. Dipangmeulikeun kasur aing mah teu tulus.